belas mah nu berat ge jadi hampang, kusyukurnya gitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika pasti miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Nah gitu syukur teh lain dina kaayaan keur baca wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh, dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasukur. Ayo ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun
zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui jual teu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Nya kitu teh lo. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasilna ge karasa ku urangnya. Dua we lah, dua. Budak gendut tiup dina karung rumput, dina sumut samutut bari jeung hitut, bulak balik nulis nomer kode buntut, beuki lila kode beuki pabaliu. Genep jadi
ngadadak jadi mumul capek halal haram teu paduli. Alam cilaka omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkah sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah silaka ulah disiar. Layangan mah kasalamatan keur jiwa beuki deukeut jeung nu di luhur sugan mah aya jalan kaluar ulah keur sulit dipersempit beuki ribu budak gendut diuk dina karung dina sumut samutut bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila eta nomor beuki pabaliun riweuh tah dina otak hayang gera-gera beunghar kaedanan ku jumlah hadiah besar disangkana main judi bisa beunghar nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek halal haram teu paduli. Bahaya guys. Omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkah sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek we haram ge bae lah. Cilaka lur. Hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari pereuh. Rek kumaha jadina lamun manusa tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina. Hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari pereuh. Rek kumaha jadina lamun manusa tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina. Geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melang parahiangan brodi juru parahiangan brodi panto ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta kerta raharja teu pantes lamun urang hirup kata langsara aya sagala aya nyampak sagala nyampak beunghar lain carita daek kari daekna. Nah erek kumaha
masih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahyangan brodi juru parahyangan brodi pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah ere kumaha jadina lamun manusia tak tersunda salila saukur hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancek sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan kamana atunya di mana ayana senang di mana ayana tingtrim di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh
kana peting padahal geus wayah asar najan surya tacan lingsih lamun pareng datang peting samemeh sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang. Ulah Sunda burak-rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar